Para mitra nuju ngabandungan dongeng, para mitra di Mang Jaya Official. Anu mana Mang Jaya sapara kanca nuju nante midangkeun dongeng di Mang Jaya Official ieu karaman di Karang Kamulian, karangan Rai Salira dina bagian katilu para mitra sadaya. Dongeng ieu neraskeun tina Padepokan Sebaraga gitunya. Janten Padepokan Sebaraga anu memang gantung denge cenah gantung denge cenah ieu para mitra sadaya atuh diteraskeun kana karaman di Karang Kamulian. Nyambung memang para mitra aya tokoh-tokohna masih keneh neraskeun eta-eta keneh namung gentos para mitra aya nu paros teu aya tos perlayar tos nama turunanana sareng sajabina. Mangga tuh karaman di Karang Kamulian urang teraskeun karangan Rai Salira dina bagian katilu. Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng rekayasana Rai Salira dina bagian katilu. Dina akhir bagian kadua urang sami-sami ngabandungan. Harita Pramuda sareng Suntara kira jogol patutunggalan. Pang nama Suntara nu hayang mateni Pramuda kitu nya. Ieu macan geuna naon geus der gelut. Waduh, ieu mah para mitra margi aya terasna ieu. Janten para wargi sadaya nyaeta neraskeun carios nu kapungkur kantos kasanggakeun. Kitu nya. Atuh nyaeta nu tina carios Padepokan Sebaraga teh. Mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian. Suntara memeh labuh teh terus muterkeun awakna. Kalawan dua leungeun dipakenahan bobot awakna. Korejat Suntara hudang deui meh bareng jeung Pramuda. Duanana narangtung deui ajeg galawan silih pencerong papada neangan kalemahan lawan. Pramuda, teteh lah anjeun teh jago. Tapi pikeun si Suntara cadu munur haram ngejat ya deuleu. Moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas. Sakumaha kasaktian anjeun? Sakumaha kasaktian anjeun? Hamo burung dilayanan ku aing deuleu. Salaku wedalan jati kancana cadu kudu munur hareupeun musuh. Tara ngejat hareupeun lawan. Aing yakin poe ieu mangrupa poe panungtungan pikeun anjeun. Nempo medana panon poe ti tebeh wetan. Lantaran si Suntara bakal nugel jangga anjeun pikeun nebus dosa-dosa anjeun nu geus mateni bapa jeung lanceut aing deuleu. Suntara nepak dada. Bangun harita para mitra sadaya anu nguntup ka Pramuda. Sedengkeun ari hatena mamuji oge kana karikatan gerakan Pramuda. Nu tetela lain beja yen nya Pramuda saurang jawara ngora nu mibanda pangarti nu luhung lantaran karasa ku dirina dina gerakan nakis jeung nyerang nu bangun ngandung hawa. Pon kitu deui Pramuda. Pramuda sarua muji kana kabinekasan Suntara nu sakitu cepetna. Sanajan masih keneh ngora turta umurna aya sahanapeun dirina, tapi Suntara mibanda gerakan sakitu cepetna. Turta ngabahayakeun lantaran ngandung tanaga simpenan anu cukup gede. Atuh numun kurang-kurang narikat mah kana tangtu tadi teh dirina kabeunangan ku serangan munggaran nu dipigawe ku Suntara. Ceuk kaula ge yeuh. Saigua ari nya mah anjeun bisa ngalaksanakeun karep anjeun deuleu sia Suntara. Tapi sabalikna pikeun aing moal munur ti ieu pakalangan. Lantaran aing ge boga karep pikeun numpes sakabeh jalma-jalma jarahat. Saperti anjeun minang katurunan Sirang Haji. Nu tangtu anjeun ge sarua jahatna jeung Kirang Haji katut ki bandara.
sok sia Suntara gerak ketrukeun ilmu panemu jampe pamake diri anjeun. Ku aing moal burung ditadah. Hayo sia Suntara. Ulangan saukur ngomong wae deuleu. Biasana nu hambur bacot mah teu boga tonyok deuleu. Ceuk ceuk Pramuda. Kituna Pramuda beuki ningkatkeun kawaspadaanana. Lantaran geus bisa nyaho kana karikatan gerakan Suntara nu sakitu cepetna. Dirina embung lelewo deh dina nying hareupan Suntara nu memang dijaya turta teu bisa dianggap enteng. Kituna Pramuda langsung pasang jurus dina jurus Asmarandana. Tanaga simpenan langsung ngalir kana leungeun katuhu jeung suku Kenca. Suntara ngahuleng nempo pasangan jurus Pramuda nu memang rada aneh da puguh saliwat mah seperti jelema reka nyaeta ngigel jaipong cenah. Tapi Suntara teu kapapanjangan da puguh dirina ge ngarti yen kana tangtu eta pasangan lain pasangan biasa nu tangtu hiji pasangan jurus anu kacida ampuhna. Sret Suntara ge langsung pasang jurus dina jurus ka-12 dina tata wangunan jurus Jati Kancana. Suku Kenca ditunda di hareup, suku Katuhu ditukang, leungeun Katuhu nyolodor ka hareup, bujal para mitra ahari hareupeun bener. Ja leungeun Katuhu nyolodor ka hareupeun bujal, bari meureub sedengkeun leungeun Kenca nu muka dampalna ditunda hanapeun gador. Kieu meureun atuh geus kitu trek tek kadenge urat-urat leungeun jeung suku kadenge pating trek nu nandakeun yen tanaga simpenan geus ngalir kana leungeun jeung suku Suntara nu tangtuna tanaga simpenan leuwih rosa batan jurus-jurus ka-10 tadi. Estu tanggohna keur katempona eta pasangan jurus nu diwangun ku Suntara teh. Hese pisan neangan lolongkrang pikeun nyerang lantaran kekep. Duanana silih pencerong bangun ukeur papadaneangan kelemahan lawan masing-masing. Sok sia Pramuda, geura serang ya diri aing ye. Cek Suntara mencerong ka Pramuda. Ari pikeun aing mah cadu kudu nyerang ti heula sia Suntara. Sok we anjeun nu nyerang. Lantaran apaan anjeun teh nu rek ngarah pati kaula lain? Ya sok serang ta. Kaula mah weuh tujuan. Ya nyilakakeun batur deuleu. Ceuk Pramuda bari anger mencerong ka Suntara lantaran bisi aya serangan cara tadi. Ajar sia, tampanan sia Pramuda. Ceneng Suntara luncat deui. Muru awak Pramuda nu keur sayaga dina jurus Asmarandana. Peureub Kenca nu leuwih gede dieusi ku tanaga simpenan teh nyeleber ngancam dada Pramuda. Karasa ku Pramuda peureub Suntara ngandung hawa nu matak eungap. Jeleng Pramuda teh ngagajleng ka Kencaeun Suntara nu maksudna nyingkahan serangan Suntara. Ngan hanya ka da puguh apaan eta pisan nu diharepkeun ku Suntara teh da puguh kitu pisan harepan jurus ka-10 oge. Basa Pramuda ngagajleng ka Kenca teh sakilat harita Suntara muterkeun awakna. Bari jeung suku Katuhuna diangkat rek dipake ngagedor dada Pramuda. Pramuda ngarasa reuwas lantaran teu nyangka sacongo buu yen Suntara bakal migawe dua gerakan nu ceuk saliwat mah cenah hamo bisa dipigawe ku jawara biasa. Ngan untung para mitra Pramuda masih kene bisa ngawasa diri. Rikat Pramuda mundur katukang bari nakis suku Suntara tapi da puguh kaayan kuda-kuda Pramuda kurang sampurna. Leungeun nu dipake nakis suku Suntara nu memang ngandung tanaga simpenan nu cukup rosa ngalantarankeun ngagaleongna awak Pramuda. Hal eta teu diantep ku Suntara. Sakilat awakna muter deui kalawan suku Kenca ngalayang ngancam dada Pramuda. Nu geus teu bisa disingkahan deui. Seak jebet tanpa suku Kenca Suntara teh ngahanca dada Pramuda nu memang bisa nahan kaayaan. Ruk Pramuda namru bari jeung dada karasa eungap. Urut katimpa serangan dampal suku Suntara
nu ngandung tanaga simpenan nu cukup rosa, nu bisa nyalurkeun tanaga ngaliwatanna aya dampal sukuna. Pramuda sajongjongan mah teu bisa gerak lantaran karasa dadana eungap. Pramuda gancang narik napas, kalawan harita nyalurkeun tanaga simpenan, kana dadana pikeun ngusir rasa eungap nu nyaliara dina dadana. Sedengkeun Suntara bungah lantaran musuhna bisa dirubuhkeun. Suntara ngajega bari mencrong ka Pramuda nu masih keneh nangkarak bengkang. Pramuda. Geuningan sakit upah bisa anjeun teh. Tai kuku pangabisa anjeun mah deuleu. Kuku rasa geprakan geus rubuh. Mana cenah anjeun nu disebut jago teh? Mana nu disebut jawara teh? Sok gerak deui sia. Ye. Gerak. Ye. Sakedeung deui sia bakal modar deuleu. Aing sakedeung deui bakal nebus pati nu jadi kolot aing jeung lanceuk aing deuleu. Sakalian ku aing sia bakal dianterkeun ka neraka deuleu. Sia bakal dianterkeun ka neraka. Sok geura hudang sia Pramuda. Geura ketrukeun pangabisa sia deuleu. Nu tangtu sia moal bisa ngungkulan pangabisa aing deuleu. Cek Suntara ujub takabur sabab ngarasa yakin yen kana tangtu dirina bakal bisa ngelehkeun Pramuda, tur bakal bisa mateni Pramuda. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, Suntara sakumaha nu kauninga ngarasa ujub jeung takabur. Sabab ngarasa yakin yen kana tangtu dirina bakal bisa ngelehkeun Pramuda, turta bakal bisa mateni Pramuda. Sedengkeun Pramuda teu ngajawab. Dirina usaha pikeun ngusir hawa panas nu nyaliara dina dadana. Narik napas sababaraha kali, sanggeus ngarasa longsong dadana. Korejat Pramuda ngorejat deui, tuluy nangtung bari mencrong ka Suntara anu harita teh keur nulak cangkeng suka bunga. Kumaha Pramuda? Wani keneh sia ngalayanan pangarti aing? Atawa taluk we sia pikeun aing munggal jangga meureun pikeun nekat aya katenangan? Sok geura serengkeun tabeung ye. Pikeun jadi tumbal di tempat deuleu. Geti sia bakal ulaweran di dieu. Sok serengkeun tabeung teh. Ceuk Suntara beuki ujub jeung takabur. Kumaha atuh Pramuda sabada ngadenge omong-omongan Suntara nu sugal saperti kitu. Suntara, pikeun si Pramuda cadu mundur haram mengejat. Kudu mundur ti pakalangan deuleu. Sokomo tunduk ka anjeun mah. Nu nyata-nyata turunan kira ngaji nu kacida jahatna. Hayo sia Suntara geura maju deui. Lantaran aing tacan ngaku eleh. Lantaran aing ngeboga maksud pikeun macunangkeun sia deuleu. Hayo sia Suntara urang papada nyekel sabuk milang tatu. Urang silih rak-rak iga. Nah saha nu pantes disebut lalaki langit lalanang jagat di antara urang duaan. Ayo geura maju sia Suntara, ceuk Pramuda. Geus teu bisa nahan amarahna. Pramuda langsung pasang jurus dina jurus Kalimusada tahapan kadua. Sedengkeun para mitra, Suntara oge sarua pasang jurus dina jurus pamungkas dina jurus Jati Kancana. Kalawan langsung nyerang ka Pramuda. Dua pereup Suntara meh bareng nyerang dada jeung beungeut Pramuda. Datangna eta dua serangan estu leuwih cepet batan gerakan-gerakan tadi. Tur ngandung tanaga simpenan leuwih rosa nu karasana ku Pramuda. Tapi Pramuda geus sayaga dina jurus Kalimusada tahapan kadua. Pramuda malik nyerang mapaga serangan Suntara
nu sarua nganung tanaga simpenan nu cukup gede. Cebet dua perep diadu kalawan disada mangabledung. Turta ngaluarkeun bau nu matak eungap karasa kana irung masing-masing. Sakilat Suntara malikeun awakna maksud rek maling gerakan Pramuda. Kalawan rek tuluy ngahanca cangkeng Pramuda. Tapi ku waktu ieu Pramuda geus rikat. Lantaran dirina sagemblengna waspada. Da puguh geus nyaho tahapan pangarti Suntara. Anu teu bisa dianggap enteng-enteng. Sakilat Pramuda naki serangan Suntara. Kalawan suku kenca rek dipake ngabanting cangkeng Suntara. Tapi Suntara ge teu eleh rikat. Suntara luncat bari ngajuralit kalawan pereup langsung nyelemer. Ngancam beungeut Pramuda. Pramuda rikat dongko bari jeung ngajuralitkeun awak. Mapag dada Suntara ku suku katuhu. Nu geus dieusi ku tanaga simpenan. Anu cukup rosa. Memang aneh pikeun Suntara. Lantaran dirina masih kene bisa migawe gerakan-gerakan. Anu hamo bisa dipigawe ku jawara sejen. Awakna ngajuralit deui nyingkahan dampa suku Pramuda nu memang matak ngabahayakeun. Celak sukuna nampak harita teh napak dina lemah. Ngan hanjaka lantaran tacan ajeg Suntara nangtung. Pramuda geus hayang nganggeuskeun eta cenah atuh tarung. Sakilat Pramuda teh ngaleng migawe gerakan anu sarua di luar perhitungan Suntara. Seak pereup katuhu Pramuda nyeleber ngancam beungeut Suntara. Dipigawena bari luncat. Puguh tadi jadi sebutkeun yen Suntara tacan ajeg dina tangtunganana. Mokaha atuh teu matak aneh lamun serangan Pramuda teu bisa dihindarkeun deui. Seak cebet beungeut asa kabeunangan ku pereup Pramuda. Bangkieung Suntara ngabangkieung kalawan mundur sababaraha lengkah katukang. Pereup Pramuda karasana meuni panas para mitra mata katurelengan. Cengkang Suntara ngajengkang katukang tuluy namru. Sajongjongan mah Suntara cicing barinang karak bengkang. Lantaran meh-mehan dirina teu kuat nahan eta hawa panas. Akibat kakeunaan ku tenggelan Pramuda. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso. Para mitra anu mulia, harita bangkieung Suntara ngabangkieung kalawan mundur sababara lengkah katukang. Pereup Pramuda karasana panas mata katurelengan. Cengkang Suntara ngajengkang katukang tuluy namru. Sajongjongan mah Suntara cicing barinang karak bengkang. Lantaran meh-mehan dirina teu kuat nahan eta hawa panas. Akibat kakeunaan ku tenggelan Pramuda. Mun jawara kitu-kitu bae mah wah kana tangtu. Meureun Suntara teh geus ngemasipati ku tenggelan Pramuda nu memang kacida hebatna. Da puguh jurus Kalimusada minangka jurus-jurus nu kacida ampuhna. Jurus Kalimasada teh turta leuwih luhungna. Tanaga simpenanana batan jurus-jurus wangun pupuh warisan Eyang Mingkara. Da puguh apan Eyang Mintaraga nu nyiptakeun eta jurus teh saurang jalma nu kawilang sakti mandraguna turta langka nu mapakan kana elmuna. Hiji-hiji sia Suntara. Hayo geura nangtung deui sia kalawan hareupeun diri yeuh. Hareupan diri kaula. Cenah anjeun rek nagih pati lain ka kaula. Hayo geura hareupan deui diri kaula sia Suntara. Lain aneh prek kitu sia. Montong wakah yang nagih pati aican sawawa ku ilmu mah. Aican kaigaan mah deuleu. Cek Pramuda bari ngajega mencerong ka Suntara. Nu masih keneh nang karak bengkang. Suntara memang setengah eling masih keneh bisa ngadengi kana caritaan Pramuda nu nangtang dirina. Tapi dirina tacan bisa nangtung lantaran beungeut karasa pating hareab panas.
tur tak meh-mehan teu bisa nahan. Tapi da Suntara ge lain jalma hanap-hanap pangartina. Dirina tuluy ngaluarkeun tanaga simpenan. Kana beungeutna pikeun ngusir hawa panas dina beungeutna akibat engeulan Pramuda. Jung Suntara nangtung kalawan karasa, sirah meuni asa leneng. Harita ge lieur, malah Jung nangtung leng puyeng bumi alam asa muter. Harita Suntara ngagodeg-godegeun sirahna nu karasa lieur keneh. Kumaha ta Suntara? Naha bisa keneh Andika nuluykeun tarung jeung kaula? Pikeun mateni kaula? Atawa geus bae anjeun rek balik we ka ditu? Teu geura balik we atuh ka ditu lantaran teu bisa nahan kasakten kaula mah. Ari ceuk pamikir kaula mah mending anjeun mah mulang we ka lemur. Lantaran anjeun moal bisa ngalaksanakeun karep anjeun pikeun ngarapati kaula. Geura mulang we Suntara bising cilaka. Geus da kaula mah teu hayang binasa ka papada jalma. Nu memang teu diwenangkeun ku Nu Maha Kawasa ge ngabinasa papada jalma. Malah mah hukumna ge dosa. Cung geura mulang sia Suntara. Anguran geura eling. Ulah dek nuturkeun lampah bapa maneh jeung lanceuk maneh nu salilana ngagugulukeun kajahatan deuleu. Geura eling maneh mah. Geura teangan jalan anu dipirido ku pangeran deuleu. Cek Pramuda ngahaja mapanas ka Suntara sangkan timbul amarahna. Puguh we Suntara asa dihina lantaran bet diesek-esekeun ku musuhna. Dirina ngarasa nafsu anu ngagugudu. Mun teh ama Pramuda bisa dirubuhkeun ku dirina. Kana tangtu awak Pramuda bakal disasaa. Moal boa bakal dicacak di walang-walang, disiksik di kunyit-kunyit. Bakating ku nafsuna Suntara. Kurang ajar sia Pramuda. Ngahina sia katurunan Kira Ngaji deu. Ngahina sia. Rasakeun pangbalasan ti aing. Tina panghinaan anjeun sia Pramuda. Suntara ngawangun kuda-kuda sajajar. Panon mencrong ka Pramuda sabada manehanana bisa nangtung kalayan ajeng. Leungeun duanana pepeta. Bangun rek ngawatek hiji ajian. Memang para wargi sadaya teu salah. Lantaran Suntara geus hayang ngarengsekeun eta tarung. Dirina hayang buru-buru ngalumpuhkeun Pramuda. Make ajian ramat kawisaya. Ari watakna eta ajian. Lamun keuna kanu ditibanan kana tangtu nu katibanan bakal hese ingkah. Lantaran ieu ajian ramat kawisaya ngandung tanaga pamancir. Pamancir musuhna samemeh kakeunaan ku eta ajian. Turta ajianana matak tutung kana awak nu katibanan. Sedengkeun Pramudangan saukur mencrong wae ka Suntara. Nu keur pepeta bangun rek ngawatak ajianana. Atuh harita tekung silila. Suntara katempo keprok sababara kali. Bari muterkeun dampaleungeun kenca katuhu. Kadang-kadang dampaleungeun kenca aya di handap. Kadang-kadang dampaleungeun katuhu nu aya di handap. Kumaha we Prabu Baladewa para mitra sadaya anu keur ngambat nyaeta senjata nu disebut tapak nanggala. Nu harita teu lila ti harita katempo. Dina sela-sela ramo Suntara kaluar model sinar koneng nu muter kawas ramat lanca. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga Suntara katempo keprok. Sababara kali bari muterkeun dampaleungeun kenca katuhu. Kadang-kadang dampaleungeun kenca aya di handap. Kadang-kadang dampaleungeun katuhu nu aya di handap. Lir ibarat harita teh Prabu Baladewa nu keur ngambat ilmu para mitra sadaya anu memang senjata nu kacida ampuhna teh. Nu disebut tapak nanggala. Teu lila ti harita katempo tina sela-sela ramo Suntara.
keluar seperti sinar koneng nu muter kawas Ramat Lancah. Nu eta puteran kawas Ramat Lancah seperti marurus sabudirin Pramuda. Beuki lila Ramat Lancah beuki ngurilingan Pramuda. Kalawanku Pramuda karasa pisan hal eta. Kawas nu ngandung daya tarik nu luar biasa gedena. Lantaran karasa leungeun suku bangun hese digerakeun. Pramuda ngarasa reuwas ku eta hal. Untung Pramuda kungsi ngalaman eta hal. Waktu tarung jenga harita teh baheula cenah para mitra jenga turunanana atawa kolot-kolotna Suntara nu ngagunakeun aji rante panyimpai jiwa nu tumrapna sarua seperti ajian nu keur dipetakeun ku Suntara dina waktu ayeuna. Bah Suntama baheula nu boga ilmu model kitu. Pramuka gancang ngawatek tanaga simpenan nu aya dina jurus Kalimasada tahap katilu. Lantaran cek pamikirna lamun teh ama dirina nyingkahan hal eta kana tangtu dirina baris cilaka. Lantaran cek pamikirna tangtu ieu ajian sarua akibatna jeung ajian Basuntama nu nyatana lamun gerak malah beuki kabeulit ku rante gaib nu beuki pageuh lamun beuki gerak teh. Waktosna sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.